Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. La yamutanna ulah maut nyaan saha ahadun hiji jalma. Mingku menu tetep ti aranjeun illa huwa angin halna ari itu ahad teh yuhsinu eta alus ieu ahad. Azonna kana sangka billahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala. Rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis Ahmadu Imam Ahmad. La yu'minu henteu sampurna imana saha ahadukum salah sahiji aranjeun. Hatta yuhibba sehingga mikaresep ieu ahad li akhihi kadulurna ahad. Ma kana perkara. Yuhibbu anu mikaresep ieu ahad li nafsihi kana awakna ieu si ahad. Rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Bukhari Imam Bukhari. La yuladagu moal tiseureudeuh atawa tijalikeun saha al mukminu hiji jalma mukmin min hujrin tina hiji liang marrataini kalawan dua kali. Rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis Al Bukhari Imam Bukhari. La yabulanna ula kiihnyaan saha ahadukum salah sahiji aranjeun pilma iddaimi dina cai anu cicing alazi anu la yajri henteu berjalan ieu ladi. Tsumma yagtasilu tuluy mandi ahad fihi dina itu ma. Rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis Al Bukhari Imam Bukhari. La yadkhulu mual asub al jannata ka surga saha khobun tukang nipu wala sayyi'ul malakati jeung mual jalma anu goreng urusanana. Akhrajahu ngaluarkeun kana ieu hadis Tirmidzi Imam Tirmidzi. Laisa henteu aya saha al mukminu jalma mukmin bi ta'anin eta tukang nyela wala la'anin jeung teu tukang ngalaknat wala fahisin jeung teu tukang dosa wala badiyin jeung teu goreng carek. Rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis Muslimun Imam Muslim. Layang zuru moal ningali sallallahu Gusti Allah ilaman kajalma man ilaman kajalma jarro anu narik ieu eman saubahu kana pakaianana eman khuyala bari gumede. Rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis al jamaatu golongan. Harful ya'i ari ieu eta huruf ya. Ya'ti bakal datang ala nasi kajalma-jalma naon zamanun hiji zaman. Yakunu anu bukti saha al mukminu jalma mukmin fihi dina itu zaman. Azalla eta leuwih hina min syatihi tinimang dombana ieu si eman atawa tinimang dombana ieu mukmin. Rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Asakir an Anasin katampi ti Sayyidina Anas. Yubsiru bakal ningali saha ahadukum salah sahiji aranjeun al-qaza kana kokotor fi aini akhihi dina panon dulurna ahad. Wayansa jeung popoho jeung poho ieu ahad al jid'a kana dahan fi ainihi wayan sajeng poho ieu ahad al jid'a kana dahan korma fi ainihi anu nyolok kana panona ahad. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Nuaim an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. Yuhibbu mikaresep sallallahu Gusti Allah al-amila kajalma anu amal. Iza amila di mana-mana amal ieu si amil ayuh sina kana yen ngaluskeun ieu si amil. Rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis Tabrani Imam Tabrani. Wallahu a'lamu bissawab.